pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuguning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah. Saha cing? Saha? Si Sepot. Atuh geuning. Si Dewala. Omat api-api teu wawuh we. Api-api teu wawuh. Pamimpin hidup teh bakal bisa neuleman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina, jadi jelema goreng patut. Tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik. Ngancing ingat itu jelema nu galede teh sabenerna menang nu leutik. Oh kitu aki. Jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar. Nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Allah carana. Nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana? Nya upami bade mercantenkeun ka aki, ku aki bade disalinan ayeuna. Sanggup. Mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula. Dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak. Tah kitu. Nya, ya. Jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa. Sunat kalampa. Ulah aya lengkah kapiceun hirup mah. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna. Timalan. Ulah tamuh laku, lamun tamuh laku teh teh mubadir, ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan. Ai mubadir mah timalan. Sanggup mangga sok. Geraan niprek hareupeun aki. Aduh aki. Nah, mun ijo karaos sekanyaah aki ka kaula. Kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah di malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rep sidakep sinu kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa di malam heug aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan daun lajeng Raden Gatot Kaca meuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metu sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina. Udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami na kieu moal paur salila na kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluy aduh nah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti
Saya meot. Eh. Nah, jadi kieu. Saya mah. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna. Wah, moal salilana kieu. Moal. Sementara. Mek bebere. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres. Saya bang teman. Budak buncir. Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Uciren aneh. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Ngareng kadek sacek mah hukum teh. Sae. Sakitu Mangga nuhun Abah. Aduh, meninggal. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu moal. Wah, kan pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuguning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah, Saha cing? Saha? si Cepot, Atuh geuning. si Dewala, Omat api-api teu wawuh we. kan? Api-api teu wawuh. Wilujeng Sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Karena kada bisa kasinggung. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sa sungut teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng sirikeun anak batur. Ante urang. Montong ngahina sia. Montong ngahina. Kieu oge masih keneh makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Aten bae. Sami atuh. Sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Coba. Iya Sophia lah coba nepi ka depak kieu. Cing atuh. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Aduh. Eta Agnes nepi ka monyong gitu. Di mana linggih teh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Itu abdi mati jono rerencangan Pak Haji Sidik. Iya. Hajah Nining. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Eta teh. Bade ka mana sih?